tuh ge aing bingung solusi sia kumaha gitu. Aing geus teh nama hirup teh geus eueuh guna gitu mentak geus guna mah. Sabar. Kalau mau kene. Ayo fokus ke bidang mana rek kumaha ge. Pohokeun wae. Guys, ayo nama orang balik weh ka imah, orang ngobrol di ditu bari ngopi. Tong pikiran mana, tong ruwet teuing. Emang tadi kalau orang ngomong wae ge ka mana? Nya kitu we ke di imah. Urang ngobrol deui. Ya, urang ngageroan maneh ka dieu teh aya maksud rek nanyakeun nu jadi adi. Saha si David? Kan maneh biasana arulin bareng. Urang geus berbagai pan teu nempo ka mana eta budak. Ngadenge teh galau wae ku awewe lah, pirang ku awewe atuh. Ku awewe nepi ka kitu, nepi ka teu balik, kadunya ka kolot, pan era ku babaturan. Tah eta urang kan kolot oge mimilu pusing ayeuna rareueuh. Ibaratna kieu dunia tidak selebar daun kelor gitu. Tah eta. Ayeuna di teangan ku saha? Si Cahyo. Si Cahyo. Si Cahyo. Ayeuna mah da maksud urang mah kieu kanu jadi adik geus bubar awewe mah awewe deui. Kan hiji wae awewe teh. Ngan ieu diisin kamarana kolot. Areueuh kolot teh mikiran eta budak. Pan kolot mah jadi pikiran, Jadi gering tuluy nanti kita melang ka budak. Yang urang jadi lanceuk nya kitu sarua wae atuh. Marana jeung dulur lah. Saeutik gedena ge. Tah si David teh karek panggih. Kira gua masalah awewe nepi ka galau kitu. Kapanggih di mana ya budak? Ke gigitaran we di saung. Di sawah. Karek-karek ditelepon ku urang teh yo. Da ngadenge di teangan Us Cahyo cenah. Oh, urang amro jeung sigaret keur ngarit. Keur ngarit. Heeh. Ai maneh pit kolot mah hariwang neangan teh. Parah bener. ngera wae. Ulah gituan. Awewe mah loba keneh lur. Kumaha posisi urang men. Aduh ngaranna bobogohan geus diga. Urang rek kumaha dia tuh misalkan eta teh mainan geus janji babang mah teh dina. Can geus dahar can. Buru-buru inget ka dahar. Ji, ai si David ka mana nya geus sababaraha poe tara katingali, tara keluar imah, tara ka mana gitu. Tapi itu di mana loba jelema? Ka mana nya? Puguh teh. Aing teh si David teh keur teangan wae. Tadi si Cahyo neang geus kawetan ka sawah. Indungna geus neangan wae nanyakeun wae ka barudak. Teuing ka mana teh budak geus sabaraha poe teu balik-balik. Teuing aya masalah naon. Penting ka enak di mana keur ngariung wae. Ting geus balik ting encan. Waalaikumsalam. Beres ya. Kenanan ya. Biasa ngopi red ka mana? Rek ka warung rek ngulik kopi, kala tutup warung. Nang ka warung. Kopi mah aya ta ieu. Sok mana? Diuk kurang ngopi we di dieu nama bareng. No, Tah kopi aya, dereka rokok aya. Mangga. Sok. Kumaha ieu teh si David? Justru teh nanyakeun ka maneh. Tadi kan cek si Cahyo. Cahyo kemarin neangan wae si David gitu kan. Da inungan neangan wae geus sabaraha poe teu balik. Maneh tadi ngarit teu? Urang teh karek balik ngarit, mata urang ka dieu teh nanyakeun si David geus balik encan. Tah, kitu tadi teh. Nadi urang teh keur ngobrolkeun ieu teh red. Ieu teh barudak teh ya di dieu teh. Berarti kan ngobrolkeun eta jeung penjahit teh.
Bener. Wah bahaya juga masalah iya ya si David galau teh. Ya Allah, Red, main gebukan-gebukan wae. Buat aing gak punya. Udah patur karunya, Red, main gebukan-gebukan wae. Ayo mah kieu mending keneh. Telepon si David tanya. Si David. Perdi, telepon Perdi. Telepon. Jangan miss call aya Bet aktif. buku, ai si David mah langsung. Karunya teh budak Kita yakin eta. yakin eta we na teh. Coba orang telepon lah, ada Fitna. Ya sok telepon. Kira-kira Pak, ayo telepon ya. Sana nelfon. Si Ferdi dingin non kalanya. Pak, ke di mana? Iya, tadi ningali AWA duka serengsa lelaki dah. Bawa pakai motor gitu. Pakai motor. Aku di mana? Kadia mun bisa mah kapos sugana lewat di kadia orang cegat apa kumaha? Bener. Nyantos kadia nya. Assalamualaikum. Geus pit nama diuk kala diuk dagoan. Heula sugan aya ke lalakina balik deui ngaliwat. Kayak urang pegat. Emang di dinya ka mana wae euy? Mesra mall euy. Ku era seberapa? Era kunaon? Ya. Kolot tangan neangan gitu ka dieu. Untung ngepang kita kasih Cahyo. Untuk palaur we aing mah. Aduh, bingung aku mahanya. Jadi orang mah hirupnya juga nulis masih nya saroream dulu sebenarnya. Tapi kan kumahanya da emang gak sih cek batur awewe lah nih jiwae kumah gitu kan. Tapi kan ada masalah hati sok cobain lah memintakan dirinya ikut gitu kan di posisi di orang lah gitu. Entak ayeuna solusina kumaha orang kabar dokter nanya kita solusina kumaha. Nah, tadi mah sigaret ningali teh. Aing mawa. Bali tuh. Nanti bener nama ya, da bodak ningalieun. Aing mah mending dagoan we di dieu lah. Bener henteu gitu. Kayang teh jalan dia dewe lelakina. Emang geus tadi gitu tadi eta Ya, lumayan sih. Bijay teh ningalieun. Nah, dagoan heula di dieu dagoan cicing. Kalamun aing ngaliwati urang pegat, heuh. Oke siap. Tapi kalem tong emosi. Santai. Kita riungkan, omongkan baik-baik coy. Wah. Lelaki atuh ngerakeun, elek sigaret pamajikanana 3. Heuh. Teu pira tukang. Didinya mah hiji oge, galau wae. Aduh. Kasih kenal motor sih. Rakeun guys, aing nama. Bet, aing kemana ieu bisa kedeula. Kalian bawa kurang tilu atuh. Kumaha aing terus. Ya, aing nama mending di mawai di mayu aja. Keluar lah, keluar ah. Aya naon, Jay? Iya, masalah si David kamari teh ya. Iya teh baru kayak ngarariung daripada pas ya di jalan apa kumaha mending riungkeun we. Mumpung awewena aya. Oh, nya geus sok kurang riungkeun ge. Diuk. Daripada ngomongan mah. Merakeun. Ayeuna kumahan masalahna teh hayangna. Tadi teh urang teh amprok di jalan. Awewena si David dibawa ke lalaki sejen. Dipegat si awewena teh jeung lalaki nanti ku si David daripada ribut di jalan mending ku urang diriungkeun ka dieu ka imah dibawa. Tinggal urang nanya kumaha, urang nanya heula ka ayeuna halusna kumaha. Pendapat gitu. Ayeuna mah kieu wae, Jay. Ku sabab budak ribut masalah awewe. Dan can aya katalian ngan, tinggal milih we. Cik awewena hayang milih nu mana sok. Da budakna geus aya pahareup-hareup. Halus goreng budakna empek dipilih ku sorangan daripada budak pasea. Sok eta masahkeun kanu jadi awewena. Aing milih nu mana?
Jadi kayak neng teh tos teu nyaman jeung ada teh tos teu aya perasaan nyatos teu sapaham weh neng jadi milihna Ari. Ini mah geus kabuktian awewe maneh milih ka batur maneh kudu narima kenyataan tong ngagalau wae ayeuna mah mending fokus nengan awewe nu sejen tong galau we nya geus udah kumaha dia tuh udah ayeuna kabuktian geus kieu nya urang tadi emosi hampura gitu nya ka Ari gitu kan nya ngaranna kan tadina aya abi jeung si Neng teh kan secara baik-baik gitu kan kayak yang terjadi jadiana secara baik-baik jeung nitip pungkul jaga si Nengna gitu kan nya bilina ieu mah da bisi rek kamu mah among we ka dieu teu naon gitu kan nya hitung-hitung silaturahmi lah gitu sok terbuka teu naon da ayeuna mah geus kos kieu kayaana nya aya geus geus bisa nanaon gitu kan nya ayeuna abi minta hampura we tadi terlalu emosi nya bro Neng kan pura. lautnya